cuma pangabaktos Gusti kula ndoh ampun. Diterima. Hatur nuhun Gusti kula ndoh ampun. Ieu teh aya pikersana naon Gusti ndoh ampun. Daguan. Nya nuhun atuh Gusti ku abdi diantosan ku abdi Gusti ndoh ampun. Diuk mangga Gusti ndoh ampun aji. Naon narimani jauh ngkaing teh ngageuweungkeun ndoh ampun. Eta sia ngomong ditungtungan doh ampun. Da tiba heulana kieu we doh ampun. Lain ampun. Heuh aing mah teu bisa nyebut ampun tiba heula ge doh ampun. Eta bisa eta mah contoh gede aja gitu. Meni goreng adat meni teh kabatur teh sok nyawadan wae gitu sia teh doh ampun. Lain cawadan setepan bisa meureun dieureunnan. Ngomong teh ulah ditungtungan doh ampun. Heuh geus ardatna kieu tiba heula ge doh ampun. Anjing. Ardat mah udud sih teh. Nya tiba heula ge da wing mah kieu doh ampun. Janji. Geus ulah loba teuing heureuy. Anguran mah dengekeun. Naon rek diomongkeun. Keung anjing. Ngomong teh asa di astana sia teh. Bina-bina teh ih beri nu bener babaturan aing kabeh. Iwati aingin sempurna teh. Komo datang si ieu aja. Leuwih parah aja. Gusti admi mati ayeuna bade ngunurkeun diri Gusti. Bawa di mana? Datang si goblok anjing. Mua balik anjing. Naon ai maneh doh ampun anjing. Gusti doaku kala si budeg datang ampun. Meureun ke mah cager meureun dah, mah cager anjing jadi. Nepi ka kiamat oge. Maneh mah sok suudeun wae ke batur teh doh am. Ai dipelong mah tuh eureun. Sok capon anjing. Am naon? Am dahar. Pon. Nyangakeun si mah pangabaktos Gusti diterima. Ulan jat cek aing oge. Cek aing oge. Moal balik anjing. Moal balik. Naon Gusti diterima. Naon-nana iya. Naon-nana jadi goblok. Alah. Mana teh ulah kitu ka batur teh Gusti. Ulah loba teuing heureuy. Anguran mah dengekeun. Nah maneh. Aya nu dakwah Gusti. Si anjing dakwah si anjing. Aduh Gusti nu agung. Alah Gusti ampun ai. Aya maneh? Nakara kaleret itu. Cager. Mata gede ge cager anjing. Hah? Cager. Innalillahi. Sabaraha poe? Naon eta? Cager anjing. Allahu Akbar. Batuk. Oh, nu batuk anjing cager. Allahu Akbar. Ku obat batuk atuh. Upami batuk mah ye ulah nganteun batuk kamari ge nu batuk maot. Nah, habet maot nu batuk poho meureunan leumpang di tengah jalan katabrak mobil. Eta mah katabrak mobil sia teh doh ampun anjing. Dedeuh teuingkeun ku kurang ke dicagerkeun nya mudah-mudahan. Lan. Yo mohon. Urang teh naonana? Oh, batuk pilek Gusti. Naon lu Jahe.
cek dunungan oge jahe nyaho ajing is jahe lain leunca jahe sanu ngomong leunca ajing beda-beda teuing jadi goblok gak beda-beda teuing Sete goblok tengah-tengah ke batur teh kabina-bina teuing sete. Gua aing dibere resep siap gitu-gitu patut. Cap batuk sia moal cager-cager. Kumaha sia anjing? Amin, mudah-mudahan. Kabina-bina teuing ke batur teh. Awas teu meunang kitu. Aduh, tong halangan atuh sia nu halangan sih. Gusti abdi mah menurunkeun diri Gusti ya. Naon kieu geuning babaturan teh garelo kabeh. Sia leuwih gelo doh ampun anjing. Nepi ka teu beunang dicare. Geus. Goblok. Si anjing geus goblok cenah. Anjing da aing nu lieur nama goblok. Mata aing ngeleusia eta bu alun begitu obah-obah kieu. Kudu dicekal Sia nyapekeun anjing. Aing teh bapa sia lain ieu teh. Nada aing nu cekel lagi anjing. Kabina teh teh. lilinian saya tuh. Menigalak. Kabatur teh menigalak. Pakai baju baru. Pakai baju baru. Pakai baju na alus. Nyaho aing menang mau. Anjing teh. Pakai loji. Pakai jam. Nah jam nanti muter nanti balik. Bina-bina teng, mending goreng patut sia anjing goreng patut mah. Bina teuing cenah. Meni aweun nu balik kabeh jelemanya doh kampon sia sarua.